kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masya Allah, menang ngarayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia, mbal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar. Pohara jasa, tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli, walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik, sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah, akhirnya langsung nyanadaikeun ku terima cintamu. Masya Allah, bahagia jasa pohar. Ya Allah, akan kujaga engkau, jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata, akan kutepak. Tidak boleh terluka dirimu, lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, karim. Akhirnya lalakina menyintai kawawedawan agak gitu kena saling menyintai. Tapi ngaran ge lalaki mah gombal, neuleuh awewe anu leuwih geulis deui, padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun. Pindah cintana kanu sejen, tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan. Oh, pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hati. Oh, pohara jasa itu bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohar. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta, kemudian putus cinta anak ke Grogol. Cinta motor putus motorna Grogol bagi anak, cinta mobil putus mobilna Grogol bagi anak, cinta wanita putus jeung dipake ka cintana Grogol bagi anak, mesantrennya di Grogol. Impuls. Urang teh lamun nyuratan kagak bogoh ku ari teh. Engkau adalah kekasihku tercantik di dunia. Tidak tahan aku ketika aku memandang wajahmu. Terik matahari yang panas menjengat ketika aku melihat wajahmu, teduh rasanya. Eta pohara jasa, tetep pohara jasa. Pohara jasa. Berjuta bintang di langit satu yang bercahaya. Masya Allah. Wassalam Jeki. Dibaca kok itu ngaleket teh. Eta bisa teh asa jauh jeung nyana. Jauh teh jeung bebene. Urang bisa kos kitu. Ketika urang hareup-hareupan jeung bebene, wajahmu ditolol atuh. Geus lain ulah-ulah geus wajahmu geus deket mah toel. Geus toel, geus ulah wajahmu kuari mah geus. Geus bae langsung toel. Urang lagi peureum ge ditoel-toel terus. Geus lain wayah ngomong. Lamun jauh urang ngomong. Lamun deket ba atuh geus sulit aku berbicara di hadapanmu. Tidak ada yang dapat kukatakan isi hatiku. Andai kata engkau bongkar, engkau belek, ini di hatimu hanya ada bibirmu. Waduh, suara jasa panetan. Oh, nislah tidak ada kata-kata yang patut diucapkan di hadapanmu kecuali hanya ragapan-ragapan. Ya keur carita jauh mah urang bisa jeung surat, deket mah teu bisa.
Entah bisa orang dijauh mah dijauh santri kayak kukala sok kadenge. Halo, Sarwiti I love you. Coba deketkeun ta awewena. Tek ceuli datang ka bisa. Aku cinta padamu. Wow, galedeg sing gelger. Moal bisa. Tak ieu ge ka Allah, nu jauh bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terjemahkeun ku hate. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin terjemahkeun ku hate jauh jeung Allah. Masih jauh. Amun deket mah sia naonan cek Allah. Atuh aing aya di diri sia sih. Sia make jeung alhamdulillahan. Allahu akbar. Atuh geus nyawa aing akbar ku sia kunaon disebut. Atuh kumaha atuh? Atuh lah disebut atuh sia aing geus aya di dinya. Mentak salat ge beda. Atuh lah kos kitu mikung ngaranna. Mantak tetep syariat dan syariat ngan geus liwat ti syariat alamna kuali geus alam tariqah geus salat lagi geus lain deui asa aya Allah teh Allahu akbar geus lain Allah nu maha agung geus hese eta mah hese diterjemahkeun heula sebab salat perasaan kamari keur di syariat nyana Allah yang maha besar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi maha suci Tuhanku yang maha agung eta mah terjemahan ketika jauh jeung Allah pasti kos kitu ketika geus deket jasa jeung Allah wa nahnu aqrabu min hablil warid asa kadeuleu Allah teh kamari mah asa dideuleukeun kamari mah asa neuleu aya asa dideuleukeun mah jauh keneh ieu asa neuleu ka Allah teh deuleu ka Allah emang deuleu ka Allah kumaha pan aya asma sifatna aina lezatna mangke urang edan moal kuat Kangjeng Nabi Musa ge neuk neuleuh Gusti Allah di Gunung Tursina eta teh lain edan-edan teh sakar ngaranna sakar teh fana ngaranna poho tina dunya inget ngan ka Allah doang fana ngaranna tah kuari ge kuari urang tah lamun luhur pangkat kos kitu bae ketika salat teh Allahu akbar geus hese jaritakeunana terus babacaan teh asa ditungtun ku Allah asa Allah bae ieu mah keur carita deketna ka Gusti Allah nah iyalah innama yastajibul ladzina yasma'un Muhammad eueuh deui anu bakal ngaijabah kana pangajak anjeun sehingga nyana jadi iman ka anjeun iman ka kaula alladzina yasma'una jelema nu ngadarangekeun setelah ngadenge terus nyana maham terus nyen itibar nyen contoh leketeh hatena teh oh nu diucapkeun ku Muhammad teh bener pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh az-zahir wal batin terus Warrahmanur Rahimul Malikul Qudus Salamul Muminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir terus eta teh asma-asma Allah ngaranna ta ieu Gusti Allah teh kos kitu tah oh bener Muhammad teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul Allah lantaran dibere mukjizat bentukna Al-Qur'an digawe naon belajar henteu sakola henteu masantren henteu guguru henteu ngaguru henteu tapi ternyata bisa lamun lain mukjizat moal bisa nu mantak mukjizat teh sambarangan teu sakabeh jelema bisa maca Al-Qur'anul Karim teu sakabeh jelema dibere mampu maca mukjizat teu sakabeh jelema bisa mampu nerangkeun mukjizat teu sakabeh jelema ngajelaskeun mukjizat bisa lantaran eta mah jelema pilihan Allah nah ieu mukjizat teh lamun urang ngadengekeun urayan Al-Qur'an leketeh hate al-mujiz teh hartina ngapeskeun urang jawara geledegan ngadenge urayan Al-Qur'an eueuh nanaonan horeng awak aing janu gagah mah Gusti Allah janu hebat mah Gusti Allah nu maha kawasa mah Gusti Allah aing gagah sote di lapangan ku batur di jawara-jawara horeng aing inget kana kagagahan Allah mah atuh aing meureunana ieu mah jadi kerak neraka leketeh ketika aya kiai pohara jasa ilmuna kemudian ngadenge urayan Al-Qur'an wa ma utitum minal ilmi illa qalila mun hayang nyaho anjeun ilmu Allah mah tah ilmu Kangjeng Nabi Musa bae heulanana nu sakitu hebatna ilmu Kangjeng Nabi Khidir bae nu sakitu hebatna lantaran kahebatanna teh geus hese ngajag-jagna dibandingkeun jeung ilmu Allah mah dibayangkeun ku Gusti Allah aya simeut
aju simet sukuna dikalautkeun sanggeus sakitu nyana kaluhur aya ngeclak cai dina suku simet nyaksak deui ka laut cak Kangjeng Nabi Khidir ilmu urang jeung ilmu maneh teh dibandingkeun jeung ilmu Allah mah lir teu beda jeung nu ngeclak tina suku simet ka laut tah laut ilmu Allah ilmu urang mah nu ngeclakna atuh leutik saha lain papah tah cak Kangjeng Nabi Khidir geus kiai profesor dokter anu sakitu hebatna agung ku ilmuna sasar sia mata kaju ka Golkar ge ngarasa agung eta lain dibawa tawadu ka Gusti Allah jatuh daya tuh bae ku batur di kiai-kiai Gusti kudu di kiai-kiai ku batur di buya-buya ih banyak di buya-buya teu meujeuhna Gusti abdi mah di abah-abah atuh abah mah dukun beureung ka dituna lemah di hareupeun Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila endek daon di hareupeun Allah nu dibanggakeun endek naon di hareupeun Allah nu disombongkeun gagah tandingan Gusti Allah ilmu tandingan Gusti Allah orang-orang mah abid